hate naon pae ai badan nama naon kene hirup kene ieu anu dawuhkeun ku Allah Ta'ala na Quran kumaha ngahirupkeun anjeun ka zaman geus parae hartina Muhammad anjeun moal bisa ngahirupkeun hatena manusia geus parae hatina tah hate kojor eta sabab lolobana mah kajenting balik lengoh teu ngabawaeun diri pangna teu daek jari anjeun wakaf ge da wariskeun kanu jadi anak red imah betapa aku payah membuat rumah ini. Oh, rumahku merupakan gedung mahligai untuk aku beristirahat di mana aku penat. Dari rumah aku pergi, ke rumah aku datang. Di rumah aku bergembira dengan sanak famili dan keluarga. Tapi terbatas selama hayat di kandung badan. Aku pulang ke rahmatillah, ke alam baka, rumahku tinggalkan, tabe rumah untuk selama-lamanya. Aku di perut bumi, engkau masih berkumandang di punggung bumi. Belum tentu kalau rumah ini menjadi amal soleh bagiku ada manfaatnya. Kalau rumah ini didiami anak cucu yang tidak bersembahyang dan tidak taat, gelaplah bagiku daerah gelap. Kitu teh sing remen diapalkeun. Oh, ladang yang hijau, sawah yang menghijau, tertiup angin laksana ombak lautan, menyilami kekuning-kuningan padi. Laksana permadani tertiup angin, semua kepoyaanku, ku gembira melihatmu. Inilah walakum fiha mustaqarrun wa mataun ilahin. Sayang, kau masih sawah di dunia, aku pulang ke perut bumi, ku tinggalkan sendirian. Kalau aku barang ini menjadi sodaqotun jariyatun, aku bawa, kalau tidak ku tinggalkan. Gitu kedah sering didosi. Baka khoroja min dilil maksiat ila izi to'at. Kalau Anda tak ingat selalu atas hakiki yang akan kau hadapi, kau akan terlunta-lunta. Kau akan sasat tak keruan arah berjalan. Paling untung kau menjadi hamba uang. Hinalah makhluk yang menjadi hamba uang yang akan ditinggalkan. Bahagialah orang yang selalu tiap hari dan malam berpikir apa yang aku bawa dia kala aku pulang. Dikala tengah malam gelap gegap gempita si malam durjaka dan sunyi senyap, dikala itu pula lah ku bangun, menghening sejenak, ku ingatkan masa yang akan datang. Hanya berdoalah aku di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, la tuskilna syai'un min hadil agyari antikrika. Janganlah sampai dunia yang panah ini menggoda aku untuk melupakan aku kepadamu. Itu namanya para hadirin, manusia yang sedemikian, manusia muqarrabin, manusia khosingina ilallah. Satu-satunya tanda manusia
menjadi kekasih Allah. Cukup menjelang tahun baru bagi muraqabah yang bagi salikin, khususnya untuk hadirin, untuk meniarap badan kehariban Allah, bermandi suci dengan taubatan tangisan ratap yang menaubatkan diri. Siapakah yang akan sayang kepada badanku? Tidak ada lain kecuali aku sendiri. Biniku hanya untuk menangisi, tak sampai membersihkan dosa aku. Anakku ku meninggal hanya akan menjerit-jerit, tak sampai untuk membersihkan badanku di dosa. Keluargaku hanya bernangis berseduh-seduh ketinggalanku, tapi tidak akan kebahagiaan bagiku. Tetap bagiku bahagia dengan amalku. Silahkan selamat tinggal, aku berjalan ke kubur sendirian bersama Allah dan amal soleh. Wa minal muqarrabin wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itulah namanya muqarrabin. Manusia sedang demikian, ayyadahu min ghairi jundi, kemudian a'azzahu min ghairi asyirati. Shadaqallahu maulana. Mari kita bersama ayeuna tadarruk kepada Allah. Apa yang sudah diilhamkan oleh Allah kepada kita, kami dengar, kami ngerti, dan kami ingin menerima hidayah semacam demikian. Tinggal Allah yang membukanya. Karena demikian mari kita beriado kepada Allah, supaya apa yang sudah oleh Allah diberi ilhamkan kepada kita, kita dapat amalkan. Kaduana pangabutu duniawi tete tantincak pakai taraje jang jalan deus ka saha ka Allah. Sabab nu butuh jeung nu dipikabutuhna kabeh pieuweun. Nu penting nama dipake taraje bawain amal bawain pulang. Pet penta. Bentuk naon bae. Ngan ulah nu bentuk mustahil. Katilu tong hilap. Nasibna umat Muhammad di dunia anu keur dikerepuk ti sabar jurusan. Muga-muga menang panang tayungan Allah. Kuatkeun iman Islamna, solehkeun turunanana, pasian pertolongan nusa agung-agung. Pasantren-pasantren nu kerumit ngabangun muga dibabarikeun. Santri-santri sing jadi ulama sadaya. Artos kertas dohir hakiki lain. Surat posparbang bantunan abdi ka akhirat. Dengan uang ini aku bersama-sama hidup di kubur. Hanya dengan uang ini aku menyeberang di Siratal Mustaqim. Wahai uang, kau akan menjadi saksi bagiku untuk aku menyeberang di akhirat kelak dan di kubur. Terimalah ya Allah uang ini, dan balasan duniawi ku nantikan, anak dan cucu solehkan, dan rezeki yang besar kasihkan lagi. Senantiasa daku dapat menghadap berbakti kepadamu. Air yang ada di meja muga kalau dijadikan obat jang udur, dijentangi nas jang kedul, cang imana jang poek atina kalu, jadi waras badan biizatillah wa qudratihi, kalian kagungan Allah jeung kawasan Allah.
Nutoluda menuju operasi di daerah Cirebon, Purwakarta. Moga-moga dina pandang tayuman Allah. Operasi duit, donasi, supaya operasi nana melaksanakan izin gubernur. Al-Fatihah. Qarrabna ilaika bitilawati kalamikal karim wa bidzikri asmaikal azim lituqribana ilaika zulfa wa talana putuha arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna udatan linnasi ajmain kaya mu'minun hablana amanana bajatan wa jami jinana ya mu'minun bil munah Allahumma asturna bisatika jamil ana yuni adaina wa qulubi wa samim wa absari sumun bukun umyin kaum la yubsir wa asmi wa akim semua amnaduwana wa rasul ya jalal bil awsat Allahumma innaka talamu sirana wa lan yatana faqbal ma'diratana wa talamu nawaijana patina sualana wa talamu ma fi anfusina faqbilana dunubana fa idza qara'tal qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Ti payun pangapunten wirehing disim kuring ti subuh tadi kasorang eungap numutkeun pamariosan Dr. Budiarto nembe jam 4 janten asmana pekak cenah kamu sababkeun panyawat aseur teuing dama memang leres Senin rapat akbar Salasa mingonan Rebo ngon kasalasa wios pasantren Kemis mingonan Jumaah rapat deui di panitia Rumah Sakit Islam. Sabtu berangkat Jakarta, Ahad pidato Jumatan 5, Senin ngontrol pipasantreneun di Malangbong anu wakaf. Salasa mingonan Rebo goler gitu. Jadi wajar bari ai dongkap mah teu lireun ngawuruk kumargi sanes robot tangtos wae aya ripuhna ku kituna neda sapuntenna namun alhamdulillah sabada neme dilandongan ku Dr. Budiarto biasa disim kuring hudang mung ari kaluar mah teu kiat sareng nyangem lamiman teu kiat kaiji bismillahirrahmanirrahim anu prayogina mah diri teh sing jadi eling lamun diri eling
tangtu jadi panggeing karena lampah anu bener da jalma anu katalanyuran teh lampana mahiwal ngalajur nafsu ngumbar syahwat kedul ibadah getol maksiat gembul barang akan kurang taat kurang juhud eta teh kutana teu eling ku leungitna eling dalamun eling mah tangtu kageuing jadi eling teh ngageuingkeun kana lampah anu bener teu eling ngaudangkeun kana lampah anu salah sabab kitu perlu pisan diri teh eling nu eling sok istiqomah ibadahna mudawamah nu eling sok membatasi diri pamolana eling mah katalanyuran kusabab eling ka Allah ngajadi panggeuing kana bener nalaku ayeuna naon anu matak diri panggeuing kana eling supaya tong katotoloyo aya 3 hakikat kahiji ku Allah langsung ngaranna nafsu mulhimah langsung ku Allah Ta'ala diberi panggeuing langsung ku Allah Ta'ala diberi eling tanpa syarat naon-naon datang nafsu mulhimah eling anu langsung ti Allah kitu ngaranna tanajul atau nafsu mulhimah daya wasilah kadua panggeuing kana eling aya wasilah anu kadua nyaeta ku pamola panggeuing nu mawa eling anu kadua wasilah tina pamola pamola anu jadi wasilah kana muraqabah ngaranna muqarrabah pamola anu mawa wasilah kana muraqabah ngaranna muqarrabah pamola anu mawa eling ngaranna pamola nu ngadeketkeun diri ka Allah sakumadina hadis Qudsi
man taqarraba ilaya sibron taqarrabtu ilaihi diroan jeung saterusna anu taqarrub ka kami sajengkaleun dijemput ku kami hatena dibukakeun eling sasiku jadi leuwih rubak pangbales ti Allah tinimbang tarekah ti urang satalamun tarekah liwat sasiku narekahan pola wa man taqarraba ilaya sibron taqarrabtu ilaihi ba'an diro'an taqarrabtu ilaihi ba'an yen jalma anu kumerep ka pangeran sadepaeun ku Allah dibuka hate dijemput dipapagkeun muraqabahna satu makeun numawi panggeuing nu mawa eling nomor kadua teh ku pamolah nu kitu ngaranna muqarrabah taqarrub ka Allah. Kaiji dinalisan adinalisan kaiji nalisan maca Quran dibarengan ku emut kana maknana doa istighfar sholawat tasbih takbir tahmid hauqalah sadayana mangrupakeun tareka bagian pamolah seblisan anu mawa panggeuing kana eling sekali deui seb tinu kadua nu kadua teh tadi teh nu eling teh kunaon pamolah ngaranna muraqabah muqarrabah tataqarrub sub satu nyaeta naon letah maca Quran kaiji kadua la ilaha illallah katilu sing sering maca subhanallah kaopat alhamdulillah kalima Allahu akbar kagenep astagfirullah hal azim katujuh la haula wala quwata illa billahil azim kadalapan hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir kasalapan ngadua eta kabeh parantos jadi wasilah letah panggeuing kana eling nu mawi disebutna dzikrullah nu 10 teh kolom kana naon dzikrullah hiji Quran dua sholawatan tilu atau dua la ilaha illallah tanya tilu subhanallah opat alhamdulillah lima Allahu akbar genep astagfirullahal adzim 7 hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil hasbunallah ni'mal maula ni'man nasir
kadalapan maca sholawatan, kasalapan doa, kasapuluh hasbunallah diduakeun hasbunallah nimalawan nimalakil hasbunallah nimalawan nimanasir sadayana dikrullah eta panggeuing nu mawa eling tina jalan naon lisan. Sebdua panggeuing nu mawa eling tina pamolah panon sing sering neuteub solihin, neuteub Al-Quran, neuteub tulisan ilmu, tetep kasolihin, tetep ka ulama, tetep kana Al-Quran, tetep kana ilmu, eta paneuteub panggeuing kana eling tina panon. Sebtilu tina ceuli denge dengekeun kaul ulama, dengekeun kaul hukama, dengekeun kalamullah, denge terutama ngadengekeun ilmu agama Islam, panggeuing mawa eling nomor kadua. Sebtilu panggeuing nu mawa eling tina dahareun tutup haram, tutup sebeuh teuing, tutup lapar teuing. Panggeuing tina molah kene. Jadi sakali deui panggeuing eling nomor kadua teh tina pamola seb 1 pamola leta, pamola seb 2 pamola panon, pamola seb 3 pamola ceuli, pamola seb 4 pamola beteung. Ya lamun hayang jalma hirup bener ya, lamun bener-bener dirinya ka diri ya. Nomor kalima pamola anu mawa panggeuing eling masih kena tina nomor 2. Seblima tina nomor 2 pamola anu mawa panggeuing kana eling campur gaul. Pamujalata sulihina pudola, campur gaul, stop anaking ulah campur gaul jeung nu pasek patarda kajaba lamun rek amar ma'ruf nahil munkar, kajaba lamun rek ngered manehanana kana jalan hade sabab gaulna jeung nu pasek mawa pasek ka diri. Kajaba lamun boga program arek mapatahan arek mawa kana hade. Pamola lampah kene anu awa panggeuing kana eling mujalah satu solihin campur kudu jeung jelema bener. Hati-hati pergaulan percampuran ulaya percampuran pergaulan anu kira-kira ngalemahkeun iman. Jeung solihin nebeng-nebengkeun maneh.
nyaring peting eta bagian pamolah. Sakali deui pamolah panggeuing eling aya 5 seb 1 letah seb 2 panon seb 3 ceuli seb 4 beteung seb 5 pamolah kusorangan. Di antarana jangan bergaul jeung nu fasik, bergaul jeung solihin. Itu lin ngadengkeun awewe teh tuh. Nomor 4 nu mawa panggeuing kana eling mana Allah polah mana Allah polah mana